Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung pipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mulia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus ke kiai-kiai setempat, khususna pisan ka guru urang Kiai Haji Supendi. Salah, Kiai Haji Subandi. Hampura loba kasalahan, nu lain kiai di kiai-kiai, nu kiai asli di lain-lain, nu tadi mah lain nu teh lah. Oge ka para aparatur pemerintah, nu alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kapolres halal hadir di imahna masing-masing. Para qori hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Simkuring khususna umumna urang sadayana dina saah ieu tiasa kempal di dieu ku terdorong rasa cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para warasatul anbiya. Ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangaosan urang selalu hadir, hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Bahkan polisi ge polisi wari hadir, hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah. Sabodo di dunia mah kumanyana bae tah mah, di akhirat mangke urang butuh ka Allah, butuh ka Kangjeng Rasulullah. Anak kula sok nanya, "Bung besi polisi, bung ka ditu ieu cek kula polisi ke jelema." Cek emang jelema. Jelema lah. Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin, tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres. Urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang,
dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh nu jadi gubernur mah sarua jadi polisi modar jadi masyarakat koit sarua kabeh kiai geja paeh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih kene terkurung ke suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa jatuh pada hari Senin Salasa Rebo ngahenen karena saja rebo maksudnya lebaran Rebo sih masuk kaju macem-macem geus atuh lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban kitab inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala, lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakeun ngagedurkeun seuneu nu luar biasa nu mawaan kayuna himar teh ngaranna begal teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na ayam meren sarupa umahnya ya 12 lah himar terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah karim lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel cek urang Cilongok mah jepretan ya pada bae jon kimrine gewe ya pada jepretan lah dijepretkeun cet blek kada seuleuh ku sakitu ngagedurna
dikhitab ku Gusti Allah ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah jadi naon atuh cak seuneu aing ieu kuli barda tiis meneh wassalaman awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekalan sana tiis awat Masya Allah langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser kuari ge lamun anu HS ieu kateuhan Nabi Ibrahim ieu kuari kata Nabi Ibrahim Masya Allah kari di samping HS sare tatangkalan jara radi nunggaran anggur nunggaran apel nunggaran jeruk berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget ieu baja apel ieu baja jeruk tuh Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuneu bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes di padang hes eueuh komo tatarina Allah mah Allah bae geus. Nah ieu ge khawarikul adat teh termasuk min jumlah belah kencai mah ya. Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah. Dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab gamen teh coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung udah jalakeun ka kula ngawirid aja na teu husu. Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut kabeulem tadina beureum bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona gitu sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu. Nah guys kesimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim salamet. Kangjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabaraha tahun enta sih kaburu parae di Turki. Masya Allah karim Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam. Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam. Tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta rabbi habni minas sholihin. Gusti
di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH data tuntung nama ulah Gusti, jang sakadar mangun cimpong mah teu hayang abdi teh Gusti, abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah, jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam, dina ayana kiaina teh geus acak-acakan, kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara, kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Canu mimilu atuh jadi jurig. Mandek kiai nu mimilu di negara, kiai caksia sama aing mah toser doang. Ai polisi mah emang tiba heula jadi jurig cenah mah. TNI jadi jurig mah, emang jurig negara cenah mah. Atuh kunaon kiai haju ka bawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang, agama jadi acak-acak. Inilah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinyana teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun rarang sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teh bisa nyebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au. Nah, barang kukuda geus diservis, bari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi ge geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah bari ge cadel keneh lau nya mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung, istrina Siti Hajar ngandung, masya Allah borosote seorang anak lalaki. Kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon kana? Solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Oh nu kasep. Ngan pada buntutan doang.
atau tinggal kurang dijeun-jeun bae ku hari waduh kasep ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep imimiti tarangna halisna irungna geus bentuk pikasepen anu luar biasa kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam kasep teh lalaga kasep begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail naik 10 naik 11 12 13 Masya Allah geus menghampiri balik luar biasa kasepna loba awewe anu penasaran hayang leuleuk Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji pedi lapar bae lapar malah keluar beureup Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu mantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga anu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa eueuh ti bendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah Masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk waes dah lain hese deui cak urang Jogja waes dah geus leuwih ti hese teh berarti dina hudangna Masya Allah teu daek mandi teu daek mandi puguh ngising calana geus teu daek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun teu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak letik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah di Cilongok mah isuk-isuk daek budak mandi sanajan cerik-cerik ge di Cisoka mah kolot teu daek mandi Masya Allah mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana nah barangis umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan
datang ke malaikat, kagetan malaikat. Masya Allah, cek malaikat, hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu men kaget teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Aju ku nyana ditusukan, digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg ka Ki Atok. Ki Amir cenah tah. Tega pagi blon. Masya Allah kan. Komo tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei, ieu kumaha lalakona? Masya Allah, talancuh nage talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah, eta anak buah Ki Nurjaya, kunaon jadi kos kitu? Orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh tas 1000 dalahar sakumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb, masyarakat nikah cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara. Eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar. Di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb. Beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara, maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharan teh ieu sedekah mandi ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah, dunia langit jeung bumi katutesina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Inilah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya, bisa ngabantuan indung bapana, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya, cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah? Inni ra'aitu fil banam, abah tadi peti ngimpi daon abah? Anni azbahuka, abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza taro,
Coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah. If'al ma tu'mar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi, ya Allah ya Rabb, pokokna mas satajiduni, abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambu-ambu berendanan Gusti ya, banyak kudu mencit anak mendingan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil umang patah Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tetangga eta bae cenah Gusti. Ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun. Nu mantak geus doakeun atuh geus umang patah. Tuh. Pohara tapi Kanjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun di Al-Qur'anul Karim, dibaca ku urang. Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ulama lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Sekolah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masya Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak Masya Allah geus pamawa kampak ye bae. Bah, kampak leutik ye bae. Emang jang naon? Tarang abah ye. Maksudna naon sia? Belikan motor bang, lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sial orang Cisoka mah garoblok. Oh Cisoka. Sial naonan cak abah, he, pan kula di pegahan besina ge ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Ah, ieu bae. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang. Nuka dua adina geus mau martil gede be mak. Awas ya mah ieu. Naon sia naon. Lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji. Sial boga anak karari amat. Sia ieu naonan bisa naonan. Pokona mah kieu bae geus pokona mah. Kakak dibelikeun kula henteu awas. Masyaallah. Imah hareudang imah. Harida ngobrol bae bapana jeung pamajikan anak orang jadi karari bongan sia si pasantren modern sakai ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji. Ya gara-gara pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola pak kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu jadi polisi atuh polisi ge modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak urang geureus kene sakieu mah ye oh nu bener tungtungna oh nu bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daikeun teh pasantren salap pak nya nama paling ge nyicingkeun tiluk mau marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambarkeun sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang emak tilok ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah
palingnya kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot dia ka ditu nama tah eta palingnya sakitu santri salaf bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunna nan si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mah kulakan geus basantren ya di dia tigan mah ya di dia sanusi ya di dia umul barohin mah pinuku katauhidan mah mama tugas mah ngawinkeun ka ditu mah urusan kula masya Allah mah Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri mah balik ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah bau budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salaf mah masyaallah segala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abi teh hayang sugi sanu pangsugihna Allah penta kanu pangsugihna abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta kanu panggagahna abdi mah hayang kuat nu pangkuat dasa Gusti Allah penta kanu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang Cisoga mah menta kamomonon atuh segala ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya nana ge susah suka Gusti Allah ani maksud Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjeun eueuh ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeun anu teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti Kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mirza 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti Kolam datang tetek ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti Kolam Muhammadun datang ka bab ibtida oh tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae atuh geus beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah di aku ilmu teh urang nu Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu mantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam
dihondang ku nyana sanget inget ke almarhum Abu Yardani. Emang kumaha kitu Kiai? Abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani. Kula eta mun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Kori nya nama bisa. Ceramah nya nama bisa. Mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae hasakanya nama tolol meureunna. Mamaca kudu berobani nya nama bisa. Masya Allah segala bisa tak Ardadi mah. Oh di samping eta marhaban nukuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajek eta teh menang ngadidik Abu Yardani istimewa dan mantak. Oh berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah. Ieu mah kula mah lain undangan ki Subandi ja lain kula mah undangan Abu Yardani ngan wasilah nyana sih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam titah dipencit nurut. Mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapi. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusna. Sisiran anu rapi dinyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian, geus dipandian di pakaian baju nu rapi bagus, disisiran, diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan deuk makan-makan si mau belati. Pan mawa tambang, tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang Kamina di dia abah teh diinstruksikan ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikan siap kula dipencit. Masya Allah kan. Ngadab wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana kula dipencit hiji talian lengan kula nu mantak di talian lengan jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik. Abah ulah deuleu merenyi abdi. Abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun. Maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideukeutkeun ka abdi besi ngajerit tur
ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggaakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh sagede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah karim. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapak. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol ke iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon mana ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bawa soal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu. Sia emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol buat dia mah asalnya Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseulah hari temen nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar jeder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocor. Aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu. Lah mal mundur aing mah. Kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna, manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh. Allah 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 Allah. Beuh. Nginaheun da lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbeh. Tiis hate. Allah 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 ya malain. Waalaikumsalam. Ibu ayah di mana tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah ayah di Cisoga balik di Panggang. Allah Allah Allah. Nah cak iblis. Assalamualaikum. Salam. Iya hajar mohon. Nyaon teh anak Israel tuh dek dipencit. Wah banyak bapak mencit anak. Ih kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit? Nanya teu ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nya nu boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba gerahan ka ditu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, sama kiai raradutan apa kos itu. Salah kiai di mana abi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya angkap ke dipencit dengan naon. Masya Allah. Eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Tilokna bohong salakina. Ya Allah, ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki. Balik jam 12 ke atas di mana? Ngariung rada lambat. Acet. Masya Allah, kok mau kipudolim? Masya Allah karim. Nyana masih setengah bajingan sebenarnya. Balik peting ya jangan. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Atuh siapa bapak rusak.
tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bae ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep haju mana deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah hula wusto Aqobah hula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar tarik kalhut tarik dekat tungkulkeun kadap teterah cek Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sakali deui bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar tarik ka luhur kenceng kahandapkeun deui teterak sama sekali teterak udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu beulah batu kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah Masya Allah karim kasih keimanan jeung katauhidan model kos itu budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng can lempeng ieu mah geus pohara tauhid ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedeuna anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti surga
langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cak Kangjeng cak malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cak Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cak Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho dongengna tak kuari we nyaho gorenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kirsel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadeueuh anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita na disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah bae eta mah merepet dur-dur pet atuh pada teh koret aya 3 bagian aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah aya koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet aya koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere anak pamajikan teu dibere nyana ge hayang jajat menta contohna sieu eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa ya eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel kanyawan ceulina ku cucurut ya Allah ya Rabb Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu gorenganan ngabagina teu akur buntut ka imah ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naonna goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajian mah kitu aya di Cisoka mah kabehan ya Allah ya Rabb nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang
sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam jelema daratang hayang disyahadatan loba anu ti jararaeuh ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaistimewaan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung baheul lain haju maraca syahadat kugunya nanaga subuhna kieu teh Allahumma ini bang cak anak bah emang duhat anak lo ngomong dia atuh lamunnya anak kos gitu atuh masyarakat aja lebih gitu sarua bae kabehan horenganan nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut di Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung kira Syamna di dieu di ditu abuyana bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca na hungkul tapi ieu ke masyarakatanana meureun nu mantap masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presiden ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantap nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah ieu urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah panjang orang menceritakan tentang sumastaqamu datang kad fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kabelah ditu nama jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha
mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah, ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah, cintana urang ka para ulama, cintana urang ka para aulia Allah, urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma iftah lana futuhan arifin ya Allah wa surna ya Allah ma'hum yaumal qiyamah bi zumratihim yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.